Janda. Aturun Bu. Ya, Assalamualaikum. Beja ka batur. Ya Abdi mah 10 juta. Geus tuku malaman majang abdi mah. Spanduk nama heuh tapi Lu teh. Iya saya kuat kan cerita Tampi teh. Mau enggak? Nya teh beurina bade kitu eta emut-emut lawe merenang. Kalau mau aya nang urang kalina sekolah di SMK kedah gaduh laptop, bilihna bade ambut kitu meureun gaduh laptop ayeuna mah. Eta abdi mah teu gaduh. Teknik kitu sakolana. Abdi mah teu gaduh kanggo mayarna. Bos diskonan dikurangan kan ulah dicarioskeun ke obos we yakin obos bisi aya ka dieu ulah loba omong ka obos gitu. Gampang aya masalah janten teh janten ngan kudu janten gitu. Ya. Nya. Saha itu nya? Janda. Laki deh. Namanya itu janda. Laki deh. Nih asa nemen janda teh. Laki duaan deh. Kemana budak nanya ih? Janda teh amit ih. Janda cunihin. Tapi lumayan ima ya. Jangan gosip ke ibu-ibu. Jangan gosip. Oh, ini atuh ku abdi bade di emot-emot heula nya. Nya. Kin pami bade mah dikabaran we kin ku abdi ditelepon. Nya. Ya, santai. Nya tuh ai kitu mah abdi bade ulah hilap ka Ibu RT carioskeun gitu. Aya jamin di PT Alim Rugi Makmur bade naroskeun formulir anu kamari-kamari. Oh, mungkin ku abdi dicarioskeun ya. Ya. Aturun Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, mau? Tadi amang kami janda naonan. Oh, Rana itu. Oh iya, nangutkeun Asis, nangiskeun Asis, pilihna namun bade namun Asis gitu tadi. Asis iya, Bang. Oh, Bang Emok. Oh, nuhun. Baraha? 5 juta saya 5 juta? 5 juta mah. Lagi tah, bade nanggung. Pilihna bade. Iya, abdi. Ieu pilihna formulirna aya pilihna bade mah kitu. Itu di janda 5 juta. Nuhun. Jika aku 5 juta mah. Pilihna bade mah ieu aya brosurna. Pilihna minat tinggal nelpon. Nelpon gitu. Kan ieu tuh murah banget tuh jangan 99% bunga kan. Atuh amah bade murah sakieu mah. 10 juta nya, Mang. Ya, 10 juta. Itu Ya. si janda mah 55 juta. Di jangkau. Ya, siap. 10 juta gitu. Ya. Kade tunggu ke Ya. batur. Ya. Ieu kumaha maksudna ieu na? Tinggal diisi teh formulirna. Ya. Isi selengkap-lengkapna lah gitu teh. Ika saeukeun ieu na. Ya, tinggal telepon ieu teh ke abdi nyanong nang aja gitu. Siap 10 jutanya. Nya. 10 juta beda. Nya teh. Mun tadi bija-bija. Nya balik. Segantelin Rangga baik deh. Nya tuh teh abdi balik mulang tuh. Ya, sok mangga. Mangga. Mang. Ieu. Hiji coba jayaeun atuh teh. Nya teh. Ade. Nya teh assalamualaikum. Tong ilang abdi teh sebarkeun nya. Oh, nya. 10 juta. Nya mantep teh. Yuk. Kalau bet ngomong cali. bener bos, nah kan dia oke di mana. Naon euy?
tadi abdi teh mah dihareup gitu. Sungguhan ngalalentuh. Udah pulang ke sawah. Borowok wanto. Gerokan wae teh tadi gimana terus capek. Kayak naon ka dieu teh? Jadi kieu mah Paskan. Naon? Ieu mah kan teh badanya nak formulir anu harita ku si moal di pasarnya. Oh, nu nambutan acis teh ya? Ya, rambutan. Heeh. Saya rambutan tong ieu mah. Nyanda kita. Nya Oh, heeh atuh ai kitu mah. aya teh formulir apa? Aya. Susu. Henteu aya. Coba mana coba. Heeh. Ah, sok atuh ngopi heula sok. Arek mah ngopi. Ini lagi eta. Entar mana repotkeun mah. Iya, dibere ieu we ah mah. Kelapnya orangnya heula eta formulirna heula nya. Pokoknya ngopi heula. Kurang. Nah, tuh bos itu bos barang dahar. Ah. Bos ieu aya eutik gara-gara eutik. Awak eutik. Teman anjing. Eta. Kan bae bawa ka imah. Hayang kan. Ah, yang tuh bos. Anteng si mall duaan mana mah dibere. Pontong sih. Mah dibere. Ah, bos. Ayo, aing wapan. Duh, sebagai bos terbaik mana? Sok atuh bos sok. Sanaya no di wapan gua. Keburu baca tak teuy. Anjing. Butuh tuh bos. Luapan. Luapan. Nyung. Kurang tuh bos. Ieu aya, nu ieu. Aduh mah ini mah. Ieu tah. Kapan mah? Nah, ini jangan. Nah, baik. Heeh. Aya, obeh komplit. Aya. Komplit teu. Jangan kabeh teu. Sama celana. Geus suek di kagak beuritnya mah. Euy, atuh bos asal-asal we jangan deh. Ya mah beda tepak untuk beurit mah. Terus. Nyawas anu mah jadi kieu mah. Naon? Iki ya, bari nyarita. Mana mah ngopi we sok ngopi. Iya natong dengel. Mah, Balik na jadi ka itu tuh balik. dalam geus. Balik ka itu. Ka itu balik ka itu. Jadi kieu mah ari maboga parawan nu geulis teh. Boga naonnya? Hah? Ek naon? Sugan kitu mah sugan jodoh mah teu ka mana. Ih, bari ge jodoh moal kadinyakeun. Ih, Eta beda ari mah geulis ning ningali sugan. nyaho atuh budakna komo geulis. Sombong amat. Geulisnya mah Ya geulis atuh. main nungna mah. Heeh. Geus tuku malaman mah jeung abdi mah. Ih, membung ayeuna. Ih. Ya, aneh sih. Abi loba duitna mah aslina. Oh, pinjam teh Membung bukan gitu oge. Ai itu nu itu eka mana aku Yang nih. geus jadi 2 dobel jeung budak. Ih, nyambung sudi orang setia. Kata, Geus mana ke si emak urang budakna bisa meureun. Kumaha tuh budak mah jeung ieu jodohkeun naik teh. Embung moal. Kamu semoga bos. Kamu Kumaha semoga. meureun mah? Ya moal di kemana-manakeun we. Ya sugana saeutik bisa nyiwit eta mah pipi. Moal dibikeun moal. Ya ba atuh dibeli sok tripikeun mah. Ya Loba embung duit. dibeli emang nanaon. Ge sugana kitu mah make proses. Embung. Nyang geus atuh mah, ari kitu mah. Aduh. Suga motor halus mah. Heeh, boga naonnya? Dijual mah Arek 5 juta. Sok arek mah. 5 juta. Heeh. Wah, mate itu mah. Orang baraha tuh. Mate 1000 lah. Nyun sorangan. 100 Ih, embung sudi. seberapa? Hanya 5 juta. Yang nggak sok 5 juta tapi jeung mana? Gitu mah. Kira-kira kayak duda. Ih, ini golek. Ye, malu. Bos ini kan ngopi. Bisa lah, 7 juta. Berat mah. 5 juta. Tapi jeung mana jeung Ih, budak mah? embung sudi. 110 bos. 10 juta lah. Sok atau 10 juta mah. 2 tapi mah jeung budak mah. Bangsat kau. Ya, bos mau dikeun bos. Oke lah gampang. Kumaha meureun mah? Sok mah bisa teu na motor eta.
Tuh nyeta. Enggak suka 700.000 lah daripada di kilo palingnya 20.000. Untung kan bae arek bulukan. Paling jogrugan kieu mah teh. Embuh yang 5 juta arek. Balik bos 5 juta bos. Enggak kayak mah minjam duit ke orang beli nanya teh jual ke abdi kumaha. Tuh iya. Bisa meren. Kayak mau lima, yang mic lu kieu teh. Ngeng. Biasa aja dah kieu teu kieu. Apa motor gede mah? Atau beat ya nih nanya. Beat eta mah. Beat ini nya nih. Mau tinggal. Kumaha tuh mak? Harga jual mah? Moal 700.000 mah. Yang satu anak mah goreng. Bang. Ih, kumaha di eta mau dibikeun. Yang kita tarik itu mama. Kan naik gunung arek balik deui. Itu. Heeh, sabodo tuh. Bisa dikasihkan mah. Itu wadahan. Wadahan lah. Jadi teman sok lapar mah. Cuma lupa. Kabeh sok mah bungkus lah. Nah, Bungkus. Mun bisa majang budak mah bungkus bawa. mau dibikeun eta. Maaf mah ngerakeun mah. Oh, Bae ieu mempeng aya heeh. Nyetak ieu. Oke mah bakal aya anak mah meureun. Ih, Kayaknya mah gitu kan. Malah hadir ke nama ke deui. Mama. Mau nagih deui. Diketrok sih, berekin kieu patut. Dasar mah gitu. Yang itu apain orang ke kantor lah aduh. Kenaon, Bos? Itu ya. Kenaon? Kembali ke obat tuh duh ini awak. Apa, Bos? Warung gak apa? Ah siapa? Barang enakan we. Ya duitna teh. Ayo bareng kono mah. Siapa ngopi cip dah. Ngopi nyeri awak pun. Bareng ieu. Bareng. Bos, tata. Jong mah aduh. Apa nyeri awak? Bos. Ai mana jauh-jauh teuing warung teh? Heuh teh apa ngeuleun on dieu asli. Ieu mah kebon sih ih, balik. Astana euy mah ngeuleunnya. Susukan di dieu na. Kamana, Bos? Nyeri awak geus teu kuat teh tadi jauh-jauh teuing Teh apa? Mem, Warung lain. Nah, juga warung. spanduk nama heuh tapi warung suka di Warung sigana tapi siga nutup. tapi eta nama muka. Oh, sugana parawan di jero na teh. Ayo Bos, sampeurkeun Bos dah. Sampeurkeun coba we. Udah. Si wae urang mah jeung mirip wae. Kayak mana pencetan urang dulu. Teh kalong lah gampang. Bos.
ongkos buatan. Minum anjing. Anjing.